Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, urang tiasa tepang deui dina waktos nu ayeuna urang teraskeun ngaos Alfiyah bet anu ka genep sareng nu ka 7. Wa huwa bisabqin, wa huwa sareng ari Alfiyah Ibnu Mu'ti bisabqin ku sabab ti heula haijun tafdila, haijun eta anu ngahasilkeun tafdila kana keutamaan, mustaujibun tur anu ngawajibkeun sana iya kana pangalem kaula al jamila anu alus, anu pirhatieunana ieu. Memang Alfiyah Ibnu Malik ngunggulan kana Alfiyah Ibnu Mu'ti, tapi kulantaran Ibnu Mu'ti anjeunna anu pangpayuna ngarang Alfiyah, maka anjeunna anu kenging kautamaan tur anu ngawajibkeun kana ayana pangalem. Pami Ibnu Mu'ti yuswana dugi ka 64 tahun. Lahirna tahun 564 Hijriah, pupusna tahun 628 Hijriah. Janten yuswana mung dugi ka 64 tahun. Sakumaha aya ungkapan model kieu, al-fadlu lil mutaqaddimin. Adapun keutamaan eta tetep ka rupa-rupa jalma anu ti heula, seperti imam jeung makmum, mubtada jeung khobar, jar jeung majrur, kolot jeung budak jeung sabagaina. Lantas Ibnu Malik ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala kalawan bait anu ka-7. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Wallahu sareng ari Allah yakdi eta mugi nangtukeun Allah bihibatin wafirah, bihibatin kana pamasih, wafirah anu sampurna. Li walahu, li pikeun kaula, walahu sareng pikeun Ibnu Mu'ti, darajatil akhirah, darajati dina pirang-pirang martabat al akhirah anu akhir. Qauluhu wallahu yaqdi al ayah, hartina kieu jeung ari Allah eta muga-muga nangtukeun kana pamasih pikeun abdi sareng Ibnu Mu'ti dina kapangkatan akhirat. Penjelasanana sabadana musannif kampanye, maka dina ieu bait musannif ngangkatkeun doa ka Allah kana yen muga-muga
ku ayana kaula ngarang alfiyah nya kitu deui Ibnu Mu'ti ngarang alfiyah muga-muga ngahukuman menentukan kana pirang-pirang pamasih anu sampurna pikeun kaula jeung Ibnu Mu'ti. Tambih lapat wallahu yakbi umpamana menurut ilmu ma'ani mah kaasup kana lapad khobar maknana dua. Adapun anu dimaksudna nyaeta bihibati wafiroh nyaeta subutul iman wal islam, tetepna iman jeung Islam. Tapi menurut sebagian ulama bait ieu kurang tepat. Anu saena mah nyaeta wallahu yaqdi birridha warahmah li walahu wali jami'il ummah. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.